Para mitra anu mulia nu sami-sami ngabadungan dongeng, Mang Jaya saparakanca banteraskeun hanca dongeng nu katunda. Carios nyambung judulna Cipanon Indung karangan Ki Leksa. Ayeuna teh para mitra nincak bagian ka 80. Terus 80 episode banyak para wargi. Mangga atuh kasubri kaum dangu Mang Jaya ngaturkeun nuhun terutama ka mitra nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Mugi-mugi para mitra dongeng-dongeng di Mang Jaya Official tiasa katampi kalain kabingahan. Mangga nyanggakeun bae carios nyambung judulna Cipanon Indung karangan Ki Leksa. Teu karaosnya para mitra waktos manyarelek hiji tanah urang betah hirup di dunya. Mugi-mugi ka betah urang sang ridho Allah. Amin ya rabbal alamin. Carios nyambung judulna Cipanon Indung karangan Ki Leksa. Ayeuna nincak bagian ka 80. Wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya saparakanca bade neraskeun hanca dongeng nu katuna. Carios nyambung judulna nyaeta Cipanon Indung karya Ki Leksa. Ayeuna nincak bagian ka 80. Mangga urang sami-sabi Bandungan kumaha terasna ieu dongeng para wargi etang-etang hiburan pangbeberahmana. Ningali kaayaan kitu para wargi Bisarmi kuat ka ngadegdeg. Atuh harita teh Cipanon geus teu kaampeuh murubut maseuhan pipi. Mantong ngalawan sia bisi dipodaran, mana duitna? Kadegeun sia. Ngomong kituna teh bari ngagaradah ka Bisarmi. Atuh kapanggih duit kop dicokot ku eta jalma leos indit bari ngagak-gak seuri. Baturna nuturkeun bari nyerengeh teu karunyangeun ka Bisarmi nu colohok bari ramisak teu bisa ngalawan. Gusti nu agungna meni asa kabina-bina teuing manusa teh. Kilang bara bisa mere ka aing cik atuh nu geus kapimilih ku aing mah ulah direbut deui. Dasar jelema durjana meni kabina-bina teuing jahat teh. Cek hate Bisarmi. Bari ngoloyong ka sisi brek diuk setengah mebeutkeun maneh. Sakujur awak jadi lungse taya tanaga Cipanon murubut beuki juu. Ari jalma nu dua teh laleumpang muruh hiji tempat numerna. Gek dariuk dina tembok bari teu weleh pating cakakak seuri. Nu saurang melenyun udud pok ngomong. Ha, maneh apal kan ini eta euy cing Teguh euy? Apalah tuli. Najan geus ratusan tahun ge moal poho dewek mah. Komo deui ieu can aya saabad papisah. Nini taya lian iwati si Sarmi. Pamajikan si Karta teh ya. Panuju deh ka. Buas hatilah. Cek nu saurang deui taya lian iwati Suha. Dua jalma teh memang geus lila araya di Bandung ngahaja. Diutus ku Ki Jaladri pikeun maluruh musuhna nu kungsi tarung di puncak teh. Nu dimaksud taya deui iwati Karta nu can kanyahoan di mana ayana. Teteh lah euy pikiran maneh macam kene euy. Halus jeung apik. Memang bener teteh si Sarmi, pamajikan si Karta nu doraka. Tak kitu hukumanana kanu jahat jeung telenges mah euy. Teu jaga-jaga teuing geuning. Di dunya kene geus karasaeun hirupna katalangsara. Puas euy, ceuk Ili bari tuluy ngenyot lududna. Panon melong ka palebah Bisarmi. Kumaha teu Li? Urang teh geus lila euy ngidar kota Bandung ye. Dengan musuh nu bari tobagat di puncak teh. Lebong euy taya laratan. Na kudu ka mana neanganna ye? Na Ki Jaladri moal salah kitu. Suha jiga nu pondok harepan sabab geus lila teuing ider-ideran. Tapi musuh can kapanggih keneh bae. Kelanan atuh ulah waka nyalahkeun ka Ki Jaladri. Sabab dewek mah euy ngarasa yakin yen Ki Jaladri elmuna lain bantrak-bantrakeun. Dina urusan kabatinan ge tangtu jero sabab manehna nyaho. Yen musuh teh ayana di kota Bandung, ngan bae can nepi kana mangsana pikeun kapanggih. Jadi ayeuna mah urang teh angan bae heula sing nepi ka beunangna. Nya tapi goda Bandung geus kaupek kabeh. Kudu ka mana deui ayeuna? Alusna mah tanyakeun ka Ki Jaladri. Nah di mana kira-kirana musuhna ayana? Mun geus aya pituduh nu pasti urang jorag. Pan Bandung teh lega rek kawetan ka kulon, ka kidul, ka kaler. Nah di Tegalega, nah di Bojongloa, nah di Buah Batu, di Cicadas.
Nah di mana? Atau di ujung Berung? Atau di daerah Dago? Atau di daerah Kolot? Ini mah kudu pasti ya. Buat di Cimahi. Kudu jelas. Lamun geus jelas kakar urang ubek. Nya dipikir-pikir mah. Memang bener euy. Suha jeung Ki Ili teh para mitra menikeukeun oge hayang balik heula ka panyumputanana nu dicicingan ku Ki Jaladri. Lantaran tisaprak patepung di Jakarta teh eta tilu jalma teu papisah deui tapi ngahiji babarengan bubuhan sarua jahatna. Tapi ulah wakaha gelah urang leukeunan euy. Susuganan dina hiji mangsa bisa tepung jeung musuh. Pan ayeuna ge teu disangka-sangka betepung jeung si Sarmi. Untung teh ngaranna euy. Nya bener ari pamikir kadinya nama. Tapi lamun lila-lila teuing ngidar di Bandung bakal moal cukup. Ayeuna ge geus sisip ye. Lamun teu ngarebut si Sarmi alah moal aya udud-udud acan urang. Cek Suha bari nemongkeun duit nu meunang ngarebut ti Bisarmi. Nya tong salempang rejeki mah loba keneh. Kumawe carana mah pokona mah bisa dahar jeung ngebul. Keun dewek ge bisa lah usaha mah. Ayeuna mah yeuh urang sampeurkeun deui si Sarmi itu urang tanya. Ili nangtung manehna panasaran. Hayang nanya ka Bisarmi tapi Suha teu satujueun. Ulah bahaya ngadeuketan si Sarmi. Bisi cilaka. Keun bae antep sina bara maen. Rek naon da moal aya gunana bari oge. Aya gunana urang bakal nyaho kana laratan si Karta. Nah di mana ayana? Nya geus bebas dina hukumanana atawa acan. Da ieu nu rek ditanyakeun ku dewek teh euy, sabab si Karta ge perlu diteangan. Manehna kudu ngayakeun balitungan jeung urang euy. Cek Ili tuluy ngaleos. Muruk ka Bisarmi nu masih keneh diuk di tempat tadi bakatku bingung. Suha ge akhirna manuturkeun manehna jadi panasaran. Hayang nyaho kana katerangan ti Bisarmi. Nah di mana ayana Karta? Tekung silila para mitra duanana terepi ka Bisarmi. Gek diuk gigireunana bari marelong. Puguh Bisarmi meningarenyag teu nyangka yen nu duaan terek datang deui. Rek naon deui datang ka kami, halik nyingkah ka itu. Jor wae bawa duit mah hitung-hitung hajat mah legdeuleuh sia micen sia dangkal. Bisarmi kukulutus bari rutret ka Ili jeung Suha. Bisarmi. Ulah galak-galak teuing sia ka kuring bisi butuh keur dahar mah. Duit rek dipulangkeun ka anjeun. Asal anjeun ngajawab pertanyaan kuring sacara jujur. Cek Ili ngomongna leuleuy. Panon melong ka Bisarmi nu reuwaseun. Sabab duanana wawuheun ka manehanana. Anjeun teh saha anu sanyana? Nah make wabuh ka kuring sagala. Piraku Bisarmi teu apal. Sidikeun heula sing bener ieu sok teguh. Saha kuring jeung saha ieu? Ili nunjuk ka Suha ari Bisarmi kerung. Panon mureleng ka Ili lila-lila breh lalakon ka tukang nemongan. Beungeut Suha jeung Ili mangsa keur ngora ngolebat dina pikiran. Malah beungeut Karta kacipta dina sawanganana. Maneh teh si Ili jeung si Suha. Rek naon los-los ka dieu barina oge manusia kurang ajar sia. Kumaha nipu jeung ngancurkeun harapan kami. Ceuk Bisarmi ujug-ujug amek jeung nyarekan. Sabab inget kana mangsa-mangsa keur ditipu ku Ili jeung Suha. Basa digawe keneh di juragan Sugana. Hehehe. Bener kuring Ili jeung Suha, tapi ulah gagabah nyarita teh. Bisi dibebekeun tapi bibir teh. Coba pertanyaan jawab ieu. Di mana ari si Karta ayeuna? Hirup keneh teh geus bae. Ili molotot huntuna kekerot. Nyaho aing sorangan ge geus taun-taun neangan salaki jeung anak tapi teu kapanggih. Eueuh laratanana ieu teh gara-gara sia kabeh oge deuleu. Ceuk Bisarmi bari kekerot. Sakujur awakna ngeleper kaduruk ku hawa nafsu. Tapi taya gunana amek nyedak tanaga midak ukur ngagedur dina dadar. Oh, jadi anjeun teh can kungsi tepungnya jeung si Kartanya? Nah geus sabaraha taun aya di dieu teh ha? Ili nanya deui. Mangga sia teh kudu loba tatanya da moal aya gunana deuleu. Kajaba lamun rek mantuan ka kami eta mah pek wae. Cek Bisarmi tetep kasar sabab beuki lila beuki karasa sedihna. Jeung nalangsana kabeh akibat tina katalengesan Ili jeung Suha. Montong kasar teuing ngomong teh si Sarmi, sababun kami aya niat rek mateni maneh, teu kudu hese deuleu. Kami nanyakeun si Karta teh memang keur neangan diteangan ti Bareto, tapi can aya laratanana. Kami geus heubeul hayang tepung jeung manehna, rek ngayakeun balitungan, tapi lamun maneh teu nyaho jeung kajeun lah teu naon.
Cek Ili jung nangtung tuluy ngaleos ini tengareret deui ka Bisarmi. Suha molohok jeung manehna ge nangtung jung nangtung. Pok ngomong ka Bisarmi, "Kami aing ka maneh? Mun pareng tepung jeung si Karta, bejakeun sing bener ieu. Aing nganti-nganti ti bareto kitu, rek ngayakeun balitungan. Mun ngarasa panasaran susul ka Gunung Kareumi, aing aya di dinya jeung babaturan." Bisarmi teu nemalan. Ukur molotot bari kekerot. Tapi najan bari jeung kitu omongan Suha dicatet dina ati sanubari. Bisi besok baring supagi aya gunana. Ngaran Gunung Kareumi geus ngancik dina ati Bisarmi. Nu sawaktu-waktu bisa dibejakeun ka hiji jalma, nu sakira bisa numpes ka jalma-jalma nu jahat. Sanggeus ngomong kitu Suha ngagedig indit nuturkeun Ili. Hatena ngarasa sugema geus ngedalkeun panangtangna ka Bisarmi. Nu ceuk itunganana bakal tepi ka si Karta dina hiji mangsa. Suha teu sadar manehna geus nyieun hiji kasalahan, sabab geus ngabejakeun tempat nyumputna nu samemehna kacida dirusiahkeunana. Ieu teh kasalahan kacida gedena keur manehanana nyata Suha jeung Ili. Da sahanteuna lamun ku Bisarmi diuca Aceh kanu berwajib, geus tangtu meureun tapak lacakna teh bakal kasusut. Para mitra kaum dangu, panon poe beuki ngulon, tapi panasna tetep moreret mata klieur. Bisarmi can incah di tempat diukna ngahuleng mikiran nasib. Bari mikir-mikir pilampaheun, hate Bisarmi asa ancur. Lantaran dirina teu boleh dipuragaan ku kasusah. Dilingkung ku kabingung kadatangan Ili jeung Suha namahan kana langsaan kana dirina. Nah, ari nu jahat dibere jag-jag jeung salamet. Jika nu taya halangan pisan, estu bebas ngalampahkeun kajahatan. Tiba heula taya robahna. Mun kitu masih Ili jeung Suha teh jadi jelema jahat nu salilana ngaganggu kana ketentreman umum. Keun sia dina hiji mangsa marek dibejakeun kanu berwajib. Yen manehna nyumput di Gunung Kareumi. Tapi aing teu nyaho di mana eta tempat teh. Jeung di mana ari Kang Karta ayeuna, nah jumeneng keneh eta bageus taya di kieuna. Duh, meuni asa numpuk teuing kabingung teh meuni teu aya sudana. Ceuk Bisarmi ngomong sorangan. Jung nangtung tuluy leumpang mapai jalan meuni ngalenghoy. Bisarmi ini teu puguh nu dijugjug unggal poe ukur kitu jeung kitu bae ngider kota Bandung neangan nu jadi anak. Cipanon mah geus taya reureuna murubut maturan Bisarmi. Nu nanangan bingung sedengkeun anakna tetep can kapanggih laratanana. Cipanon indung beuki juu hate rajet asa diwawajet kana langsaan ngawasa kana dirina. Tuna heula lampahna Bisarmi kocapkeun di imah lia. Harita aya semah duaan tayalian Iwati Yati jeung Rojali. Ngan hanya ka Ridwan keur eueuh sabab tadi indit ka kota rek barang beuli, harita ukur di sanghareupan kuliah. Yat, kumaha kaayaan di ditu ayeuna? Aya kamajuan? Lia ngamimitian nyarita. Bari neuteup ka adina nu beuki lintuh jeung bersih. Alhamdulillah teh aya ginanyar kawilujengan. Teu kirang sawios-wios malih mah pangna abdi ka dieu bade ngawartoskeun ka teteh. Abdi nuju kaenging ka bunga nu pohara. Yati agul naker. Hayang buru-buru ngabejakeun kalanceukna ngeunaan Rojali. Nah kumaha kitu Yat? Pok atuh caritakeun ka teteh. Pamita aya wagelan mah pageto Kang Rojali diangkat janten direktur. Ngegentos ramana nu parantos sepuh tak kitu teteh. Syukur alhamdulillah. Nuhun Yati. Nuhun Aji Rojali, teteh ngiring bingah sarta ngiring ngaduakeun. Mugi-mugi sing lancar jeung sukses. Lia kacida aratoheunana. Kacida atoheunana lantaran adina beuki maju. Nuhun teh. Abdi ge bingah nanging eta teh neme rencana teu acan kantenan 100%. Eta mah Yati we meni agul teuing. Wajar mun agul teh ayi sabab kabungah salaki, kabungah pamajikan. Keun bae da moal aya rugina. Memang kudu bunga ari manggih ka sugemaan mah. Ayat rek kumaha maksud Yati saterusna. Kade ulah adatnya, ulah ungah adat. Mun geus jadi nyonya direktur sing tetep dina kaayaan ayeuna sabab sifat nu bari robah eta teh goreng pisan Yat. Cek Lia mapatahan kanu jadi adina.
Kieu teteh pangna abdi ka dieu teh memang aya maksad. Pemikang Rojali parantos resmi janten direktur. Abdi bade ngiri ngadamel di kantor sawios janten jurutik oge. Tetapi janten lah naon we lah asa aya kasibukan. Ulah ngalamun teuing di bumi. Tak kumargi kitu abdi bade anon teh aya abdi teh butuh kurencang di bumi pura ngajagi di ditu kumaha upami Mang Karto bade dibantune ku abdi kenging tanapi henteu. Ceuk Yati tegas. Manehna memang geus lila hayang ngajak Mang Karta ka imahna. Oh, kitu na laras teh ayi? Lia nanya ka Rojali. Name rencana teh nanging kumargi Yati keukeuh palai ngadamel, rupina bade diusahakeun kanggo milari pangalaman. Tah kumargi kitu laros pisan abdi teh butuh ku pengadang tukang ngajagi bumi. Hiji-hijina nu tiasa dipercanten iwa ti Mang Karto. Nya teu naon jeung atuh bawa ka ditu sing ngabantu-bantu ka Yatinya. Ongko Mang Karto teh nyaaheun pisan ka Yati. Da puguh diasuh ti leuleutik. Malah minggu tukang mamanehna wakca balaka ka teteh cenah hayang maturan ning Yati cenah ngancan di jurungan. Taina kieu nya nuhun atuh nu aya. Ke urang calukan geureunya. Lia tuluy nyalukan Karto. Kelila Karto norojol nyampeurkeun gek diuk kalayan sopan. Wah, pade aya pikeun naon neneng? Asar reuwas teuing Mang ye. Kieu Mang Kartonya Yati teh ayeuna teh geus betah di ditu cenah sarta aya rencana bade ngiri ngadamel ka carogena teh. Tah ku jalaran kitu di bumi teu aya nu ngurus. Janten butuh ku jalmi nu bisa dipercaya. Hiji-hijina jalmi nu kapilih taya deui iwa ti Mang Karto. Jadi ayeuna mah wayahna kudu ngawula ka Yatinya. Keun bae di dieu mah da teu ripuh teuing sarta loba titaheun mun aya naon-naon. Kitu maksud teh Mamang. Lia nerangkeun maksudna. Puguh Karto atoheun lantaran kitu pisan kahayangna. Jatur nuhun neng. Mang teh pingari kitu mah. Margi nu saleresna Mang teh oyong pisan ngiring ka Neng Yati. Tah ayeuna tina kanan. Laksana sakumandu dipikahoyong. Mangga neng, Mang sejang ngemut. Pokona mah tumut kana perintah. Bade ngiring ka ditu, jawab Karto dari anaker. Hatena bunga sabab luyu jeung kahayangna. Nuhun atuh Mang Karto, mangatuh ayeuna urang beberesnya, margi dinten ieu teh urang ngalih. Ceuk Yati bari seuri, hatena ngarasa bunga. Uncuk sumangan neng, Mang bade beberes heula, permios atuh. Karto ngaleos ka dapur. Lempang rusuh jiga nu sieun tinggalin. Barang geus aya di dapur, geuwat ngarengsekeun heula tugasna, nganggeuskeun popolah keur dahar sore. Sanggeus beres masak Karto mandi bebersih, tuluy disalin ku pakean nu bersih jeung pantes. Baju dientepan kana koper, kitu deui barang nu sakira diperlukeun, diasupkeun kana koper. Akhirna Karta saged ngan karibral miang, gandeang katepas, gek diuk milu ngariung jeung dudunganana. Keur kitu kurutak Ridwan datang rebo ku babawaan da puguh tas balanya. Barang red ka Rojali jeung Yati nya seuri, tuluy ngabagiakeun ka adina nu geus lila tara aya nganjang-nganjang. Sanggeu silih bagiakeun Ridwan diuk deukeut Lia, pok nanya. Akang teh heran ari kamarana ari Mang Karto ieu teh saged kitu jiga rek pundung. Aya naon ieu teh Mang? Waduh, sumun Mang teh bade mios di dieu Den. Nanging sanes pundung Mang teh dipiwarangku Neng, bade ngiring ka Den Rojali, jawab Karto bari nunjuk ku jempol ka Rojali. Mohon Kang Yati butuheun pisan ku Mang Karto. Ceuk Lia bari tuluy nyaritakeun sabab musababna ngarah kahartieun ku Ridwan. Para mitra kaum dangu nu sami-sami ngabandungan di acara. Harita Ridwan barang ngadengi katerangan tinu jadi pamajikanana tuluy nyarita. Oh, kitunya teu naon ari kitu mah. Akang ge moal bisa ngahalangan ngan akang rek amanat ka Yati jeung ka Haji Rojali. Kade sing bisa mawa diri, sing bisa ngahargaan kanu gede jasana.
Mangkarto teh ku urang sararea geus dianggap kolot sorangan, gaganti indung bapa nu geus teu aya. Tah kulantaran kitu bral we, rek dibawa mah, tapi ulah rek dianggap hiji bujang, ulah dianggap tukang kebon, ulah dianggap koki, tapi kudu dianggap kolot sorangan nu pati huripna aya dina tanggung jawab urang sararea. Mun aya naon-naon atawa aya kasulitan pek minta nasehat ka Mangkarto. Sabab anjeunna geus legok tapak genteng kade, sarta mikanya ahna ka urang geus teu asa jeung jiga. Kitu amanat akang teh, kade sing bener-bener miarana, ceuk Ridwan teu weleh mepelingan ka Yati jeung Rojali. Nurek diiluan ku Mangkarta. Hatur nuhun atuh Kang Ridwan, abdi ge ngartos kana maksad akang. Memang leres pisan, Mangkarto teh sanes bujang atanapi badega, sanes tukang kebon atanapi koki nanging sepuh urang sadaya. Sawios akang sareng teteh ulah cangcaya, da abdi ge emut kana hal eta doakeun we supados abdi salamet sareng lancar dina usaha. Ceuk Yati ngebrehkeun eusi hatena. Nu mikanya ka Karta kawas ka bapa sorangan. Nya nuhun atuh Yat. Dah kudu kitu ka Mangkarto teh. Heug atuh. Ku akang didoakeun pisan muga-muga harapan jeung cita-cita Yati kahontal, jawab Ridwan bari unggut-unggutan. Hatena panuju kana ucap-ucapan Yati. Dupi akang muli di mana? Rojali mengkolkeun jejer obrolan. Wangsul ti kosami akang deui balanya eta teh. Pangabutuh sapopoe dasar sial hampir we cilaka. Aku naon Kang? Lia reuwaseun beungeutna rada pias. Kieu lia. Tadi teh basa kaluar ti pasar akang aya nuturkeun. Dua lalaki karareng naker matak sieun. Di palebah gang aya nu heureutnya. Gang nu heureut akang dipegat ku dua lalaki ting di mana jona da nyaho-nyaho geus aya hareupeun we. Nu jangku gede maksa minta duit ka akang bari nololkeun peso balati tina jeroeun baju. Ngan untung kaburu loba jelema atuh akang teh salamet bisa lolos tina ancaman nu jahat. Da kitu pangalaman akang teh nu matak reuwas teh. Ceuk Ridwan nyaritakeun pangalamanana, basa tadi aya nu megat. Oh, kitu meni matak reuwas ngupingna Kang. Kade asing atos-atos ari balanya teh hariwang bilih ningang di apes. Lia menilu menyap hatena melang ka salakina. Muhun den lah mugi sing waspaos bilih cilaka. Malum jalmi teh ento sami, sok aya bae nu nekat ngelampahkeun kejahatan. Nanging manawi ade nemut, nah aku mah dedeganan jalma teh. Mang mah janten penasaran ye sok hoyong terang, hoyong ngajajal pangabisana. Ceuk Karta bangun kemes, hayang newak nu jahat. Kieu mang nu hiji mah jangkung jeung weweg beungeutna jebag lah beungeutna teh. Panon bolotot sarta cilina rebing. Ari nu hiji deui begang tapi beungeutna kereng pikasieun, bewosan sarta irungna dempes. Demes lah di dempes tak kitu nu katempo teh mang. Dengan saliwat tage. Karta kerung dumadakan bet inget ka musuh-musuhna nu baresto kungsi tarung di puncak. Sarta kungsi nodong kajenatna juragan Suganda di jalan bypass. Eta dua lalaki musuh Karta nyatana Ili jeung Suha. Nah, kalah ka ngahulang mang, aya nu diemutan, ceuk Ridwan. Lamun den, mang teh saemut ka dua jalami margi selaresna mah mang teh gaduh musuh. Nu kepungkur patelak di Jakarta, manina duaan, kungsi patepung di perjalanan, lajeng tarung di puncak. Harita mang tu asil ngaringkus manena, malah mang sorangan hampir cilaka. Tapi tos lah, asa mustahil mun ayeuna aya keneh di Bandung teh, sabab cangtos meraneana di Jakarta deui. Ceuk Karto jiga nu asa-asa. Teu pati bebas rek nyaritakeun lalakon hirup. Sabab kaburu inget deui kana kaayaan dirina nu sanyana nu jadi buronan polisi gara-gara kabur ti panjara. Najan geus liwat welasan taun oge tetep ngarasa sieun lantaran can aya putusan yen manehna bebas. Ai nasa ngaranna musuh mamang teh? Abdi jadi penasaran hayang terang ka manusana we. Ceuk Ridwan bari neuteup. Da ngaranna mah Ki Jeladri urut dedengkot bajo laut di Laut Jawa. Uluh natepang di mana sareng Mangkarto? Di Jakarta den, dina mangsana ngelalana. Margi mang teh kapungkur urang Jakarta. Lami pisan di ditu nyakung si tarung jeung Ki Jeladri di Tanjung Priok. Asal mah prabut perahu. Keke.
Nah, mang teh ti Jakarta kitu. Mau maksa delami. Ai mah asal mah di Jawa Tengah mang teh. Jakarta ngawaja teu ngabejakeun lalakon usahanyana ngarah teu ka papanjangan. Wah, palangsian nya musuh mamangnya. Kumaha atuh ayeuna nya? Wah, tos we den ulah dipapanjangkeun. Mang Maalim, riributan diri pilih matak cilaka ke sararea. Margi Ki Jeladri jahat jeung gagah, kawantu jago di alam samudera mah. Jakarta. Teu panjang muka lalakon bisi Rusiah na kanyahoan. Ari Rojali nu ti tadi ngabandungan ngarasa kataji ku kekecapan Karta, pok nanya barina teu. Yupi mang, kantos sabarakali tarung sareng Ki Jaladri. Saha nu kawon waktu sarita? Kitu pertanyaan Rojali. 2 kali tarung teh, sekali di Tanjung Priok, kedua kalina di kebon teh di puncak. Sedayana ge emang nu kawon. Nangis sanes kawan ge abdi yakin mamang kaungan ilmu nu bela diri lah. Sakirang-kirangna tiasa silat. Laras atanapi teu mang? Rojali nanya deui sababeuki panasaran. Karta bingung rek ngajawabna teh sok sieun ka papanjangan, tapi mun teu dijawab kurang hade. Lah tiasa mah ento den nanging sekalian ngeprak jelema lah. Jelema laleur-laleur bae mah tiasa kenging ngaguru ti sobat dalit waktu di Jakarta. Abdi ge hoyong diajar silat lah kanggo nami-nami pengalaman. Kumaha pami abdi bade guguru ka mamang tiasa teu? Rojali kalah kabeuki panasaran. Manehna geus lila hayang diajar ilmu bela diri pikeun namahan kawaspadaan bisi sakali mangsa aya gunana. Wah, isi nari kitu mah den, margi mang mah ketiasana mau ngukur sakedik, moal cekap kanggo digurukeun mah. Nanging upami aden bade niat mah anu aya lepatna. Itu ta maksud mang teh. Nya nuhun atuh mang lah. Kayak upami aya waktosnya, urang latihan di ditulah di abdi. Abdi teh selami milarian gulu silat, nanging teu acan aya anu menakan. Da ayeuna kaleresan aya mamang atuh. Ah, teu kada tebih-tebih milari atuh. Cek Rojali atoh pisan manggih guru tangtu cita-citana bakal tinekanan. Saterusna sarerea ngobrol sagala dicaritakeun. Teu karasa waktunya relek wae tungtungna nepi ka wanci magrib. Nurek barali kapegat ku kawajiban kapaksa sarolat magrib heula di imah lia. Sanggeus sagala rupa tarapti yati jeung Rojali amitan kalancekna terus balik bari mawa Mang Karta. Gancangna carita para mitra Rojali geus resmi jadi direktur ngaganti Payuda. Yati geus laksana milu digawe ku Rojali dipernahkeun di bagian keuangan sarta sok ngabantu-bantu ngawaskeun pembukuan. Soson-sosona keur digawena Yati teh lantaran hatena tentrem. Jeung sugema kitu di Rojali manehna bisa digawe leuwih tenang jeung suhud sabab dibarengan ku pamajikan nu satia teu matak melang atawa hariwang. Lantaran beurang peuting babarengan. Ari imah ditungguan ku Karta nu tetela betaheun pisan, aya di dinya teh lantaran tempatna hegara jeung lalega, teu sumpek kawas di imah lia. Di dieu mah Karta teh bisa macu lantaran pakarangan lega pisan. Karta rajin pepelakan rupa-rupa sayuran jeung kekembangan, atuh beuki lila beuki matak pikabetaheun kawan tu hade ngurusna. Dina hiji mangsa Karta ngalamun sorangan di tepas. Pagawean geus beres kari ngadaguan dunungan nu balik ti kantor. Karta keur nginget-nginget lalakon nu geus kaliwat lantaran kalangkang Bisarmi jeung anakna teu weleh ngagoda kana pikiran. Komo da ayeuna mah jeung nu ngaran Rojali sesa imah sasat jadi dunungan. Puguh hate Karta teh mindeng tagiwur, menisok gregeteun hayang geura nanya kana asal usul Rojali, tapi tara aya waktu nu alus. Jeung deui sok kagok rekpok, nyarita heurin ku letah, loba kapaur jeung kahariwang bisi dununganana bendu. Kudu kumaha atuh ari aing ieu, nareki wae saterusna kitu. Mun teu bisa mecahkeun ieu perkara, aing teh bisa gering ngalang layung. Sabab urang peuting mikiran nu jadi anak. Naknya den Rojali teh putrana Payuda kitu. Aing macang caya sabab aing apal pisan kana keuritan beungeut manehna. Tapi jadi sarwa salah aing sok sieun den Rojali bendu. Kawan tu geus lain budak deui ayeuna mah geus dewasa. Cek Karto bari ngusapan janggot.
ras inget kana kaca eunteng nosok dipake ni tenan diri pribadi. Jung karta nangtung sup ka kamarna rek nyokot kaca teu lila geus balik deui. Gek diuk di rohangan tengah didinya aya foto Rojali nu digedekeun, dipajang dina meja gigireun kembang. Karta ni tenan foto diakurkeun jeung beungeut dina kaca. Matak nyereset kana hate asa ngajedud kana jajantung. Lantaran boro-boro mirip gaya sarua setik-etik acan. Lantaran beungeut karta maapan ruksak akibat kacilakaan di laut tea. Berbae Cipanon karta bijil, karasa sedih jeung nalangsa. Kaca ampir murag kana ubin ngan untung kaburu katahan. Sedih aing dari kieu mah hayang ngakurkeun beungeut Den Rojali jeung beungeut aing teh. Tapi batan sarimag kalah kana mag. Gusti, kudu kumaha atuh abdi teh di mana aripun anak? Ceuk Harto ngomong sorangan. Panon melong kana foto Rojali. Nu panona kawas murleng ka karta asa nembus kana jajantung. Rojali, na kumaha nasib anjeun ayeuna hampura bapa teh ujang. Lantaran teu bisa ngurus, teu bisa nalingakeun. Boro-boro nyakolakeun nepi ka paguron luhur, teu nyaho kana rupa-rupa acan. Nah kumaha tu ayeuna di mana ayeuna? Kumaha nasibna? Rojali ieu bapa anaki. Sabuat sasamat ka anakna, ka panto hareup aya nu ngetrokan. Korejat karta cengkat baca ditunda luhureun mesin jahit. Koloyong ka hareup bari ngagisik Cipanon sieun kanyahoan kudurungan. Kolotrak ngalaan tulak berai panto dibuka barang breh teh payuda di luar. Oh, geuning juragan? Mangga linggi juragan? Karta dodongkoan. Nuhun Mang Karto, keun bae di dieu da moal lila. Payuda calik dina kursi hoe nu aya dina teras. Karto nyampeurkeun bari moyongkot. Padi aya pikeun naon kan? Menawi tiasa dibantu ku abdi. Wah, teu aya naon-naon, mangka diiso teh hayang ngalongok we atuh. Sabab geus lila teu ka dieu, teteh lah geus aya Mang Karto maleuwih pikabetaheun imah teh. Buruan hegar pinuku sayuran jeung kekembangan. Syukur Mang sing apik miara imah, sing satia ka anak kuring. Kuring mah percaya pisan yen Mamang bakal mikanya ka anak jeung minantu kuring. Ngan hampura we bisi aya kasalahan mamalum barudak can boga luang. Harejo keneh sok loba cawadeunana. Ayeuna can baralik di kantor. Entu acan kan margi mulina sok sareng, engke kinten-kinten tapu tilu. Ayeuna nempe pukul 1. Lami kene rupina mah, juragan, jawab Karto. Nya, mun kitu mah lila kene atukeun arek ditempo we ka kantor bari sakalian ulin. Kade di imahnya mangnya, sing hati-hati. Payuda tuluy nangtung, memeh indit ngasongkeun rokok ka Mang Karto. Leres juragan upami aya peryogi mah langkung saya ka kantor we. Sawias di bumi mah ku abdi dijagi. Datos janten kewajiban. Atur nuhun rokok ieu ditampi ku abdi. Jauh ati kadinya. Ayo atuh Mang. Mangga wilujeng angkat kan? Ceuk Karto bari manggut. Panon melong ka payuda nu muru kana mobilna. Geleser maju lalaunan ngajugjug ka kantor Rojali. Ari Karto sajongjongan mah ngahuleng bari melong kanu indit. Hatena jadi lelenyapan deui sabab tadi teh keur ngalamun mikiran anakna. Ari ayeuna aya payuda nu langsung nitipkeun anakna ka manehna. Mun kitu mah yakin Den Rojali teh putra payuda. Da geuning sakitu tulatena ka putra teh. Sigana mah ieu mah perasaan aing we nu nyanyahoanan bet sayong migandrung ka anak batur. Muga-muga we anak sorangan tereh kapanggih ngarah teu mikahayang ka anak dunung kanuk deungeun. Ceuk Karto ngomong sorangan sup ka tengah imah rek neuneun deui kaca eunteng jeung tempatna. Satuluyna Karto luntang lantung di buruan nempoan pepelakan bisi aya nu dikore hayam atawa bisi aya nu ruksak. Karta ngarasa kahibur hatena ku pepelakan nu aralus jeung subur. Matak bungah pikeun nu melakna mung hanjakal waktosna kabujeng sehe.